Allahu a'lam. Seperti etalah keberadaan negara urang. Pikir ku urang, diantep ieu negara urang. Lamun cacak-cacak pondok pesantren anu lillahi ta'ala Banten, Pandeglang, Serang, Tangerang, Bogor, Jawa Tengah, Jawa Timur, Padang, Aceh, mun kiai pondok pesantren salaf wallahu alam Indonesia. Lain cakula intelijen jadi takut Indonesia masih kuat lantaran masih banyak pondok pesantren salaf. Amerika sabaraha ribu diurang ngain telanan geus teu serab jalaku pemerintah ku birokrasi urang geus teu serab jalaku kiai-kiai modern sebab keinginannya sama dengan dia, ingin beli mobil, ingin istana, ingin wanita, sama dengan aku, hanya beda motif doang. Tapi pondok pesantren salaf dibere duit ti podoli leutik teudekeun gede insyaallah atuh eta mah deres dibere keneh aja bae di batu kudu dibere da rusak jasa pan tah tuh beladi tuan rusak tah mah acak-acakan tah nu dipake ka serep ge ketika geus teu daekeun ngadahar duit pemerintah geus teu daekeun kemewahan-kemewahan pondok bae sederhana tetapi mantep naon kitu ngaran moral ieu nu masih kene diperhitungkeun anu masih kene hudang ti penting motifna naon Allah 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 eta nu masih kene didenge ku Gusti Allah cacak-cacak jelema hudang ti penting Allah Allahan nu teu bermotif semata-mata Allah wallahu alam. Jakarta geus dikumahakeun meureun, Tangerang geus dikumahakeun meureun, Banten geus dikumahakeun meureun, Indonesia wallahu alam. Untung masih kene aya nu hudang ti penting. Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Wallahu a'lamu bimaradi wa dharula tinggal sira kabeh utruku tegesan ringgal sira kabeh alladzina yuliduna ing wong akeh kang pada nyelewengkeun ya alladzina kabeh an al hada min al hada wal hada enjitak saking lapadal hadalan lapan hada yaminuna anil haqq manane kang nyondongkeun ya alladzina kabeh ado saking haqq bi asma'ihi dalam birang-birang ngaran Allah istaqau minha asma sekira-kira nyari tak ya alladzina kabeh minha saking asmaul husna asma'an ing birang-birang aran li alihati menggadoe pirang-pirang pangerane alladzina kallati kala padlata minallah dan musak saking Allah wal uzalan uzza minal aziz dan musak saking lapad aziz manat dan manat dan musak minal manan saking lapad manan sayujzauna besok bakal den balas ya alladzina bil akhiratin dalam akhirat jazaa makanu ya'malun kalawan wala sebarang kang anda ya alladzina kabeh ku ngamal ya alladzina kabeh wahad wahadza lan taikilaiki wadzal ladzina yulhiduna iku qoblal amri bil qital tetapi dalam sadurunge perintah kalawan perang wa mimman khalaqna
ummatun yahduna bil haqq wa bi ya'dilun. Allah alam bimaradan iku betul setengah saking wong kang adamel isun agung saking manutai umat tu ya duna umat kang udukeun ya umat ka babilagi kalawan benar wabilan kalawan qaya adiluna aja ya umat kabeh teh ya umat-umat Muhammadin iku umat kang yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama fi hadisin ka barang kang tetep ing dalam hadis. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون wallahu a'lamu bimuradilan utai wong ngagegang pada ngagorokeun ya ladina kabeh kalawan sakayat ingsun agung Al-Qur'an itu kesekuran min ahli Makkah saking ahli Makkah ku besok bakal nyung kunatawa ku besok bakal nung tutan ingsun agung min alladina kabeh nakulum tegas ngalap ingsun agung min alladina qalilan Kala setuti minay susaking Ara-ara waru yaladina kabeh Wa umli lahum inna kaidi matin Walam bin maradu wa umli lan Nyerentakan ingsun lahum kadwe aladina umirum tegas nyerentakan ingsun uming aladina inna kaidi satune panyanupaya ingsun mati nunikung kang kuat syadidun la itoku tegas kang sangat kang ora kuat la itoku kang ora nana dan kuatakan ya kaidi walillahil asmaul husna tetep ke Allah ari ngaran-ngaran anu bagus jumlahna 88 nu kawarid dina hadis baca talar hartikeun tancepkeun kana hate sehingga fad'u biha sok undang asmaul husna dek nu mana sarua ulah nyebut-nyebut kasalian Allah sok ka Allah garaga sebut sehingga asmaul husna teh asma Allah teh jadi makom dina makom nu kamari geus dicaritakeun artina makom teh tempat singgah na yakin urang ibadah teh disupri datang ka yakin selesai geus yakin adalah membuktikan kabeneran ngabenerkeun urang terhadap nu maha gaib datang ka mana urang ngabenerkeunana ngabuktikeun pembenaran urang terhadap Allah datang ke mana didinya makom urang teh percaya na ka Allah 100% Allah pangeran ngabuktikeun kepercayaan urang ku urang bisa katingali lamun urang percaya ka Gusti Allah 100% bahwa Allah pangeran berarti jaminan Allah terhadap urang kudu percaya 100% urang dijamin lamun urang 100% percaya karena jaminan Allah moal kudu tupat tipu moal kudu lunga lengo moal kudu nyeleweng moal kudu nyalimpang bahkan
keyakinan orang moal kudu tani moal kudu dagang Allah geus kajamu ngamadak hiji bae eta heula encan lain-lain urang teh percaya Allah maha ngarungu ka urang ngadengekeun Allah teh percaya buktikan kepercayaan urang terhadap Allah bahwa Allah ngadengekeun hayo sia percaya Allah teh neurekeun ka urang percaya 100% percaya pangeran teh Allah percaya Allah teh nu ngadamel langit bumi katut eusina nu Allah kabeh salian Allah mah makhluk kabeh Allah khalik percaya teh Allah teh maha ningali percaya buktikan kepercayaan maneh coba yakin teh mun yakin Allah neurekeun moal daek kudu nonton TV moal daek kudu jeung hupa HP moal daek kudu jeung WA-an moal daek atuh teh jangan lantur tah jadi urang ngabuktikan pembenaran urang terhadap kepercayaan urang buktikan coba tah ketika urang ngaku percaya Allah pangeran Allah teh anu maha ningali ketika ku urang dibuktikan karena keyakinanna mah eueuh naon tah yakin teh ngabuktikan pembenaran urang terhadap nu maha gaib datang ke mana di dinya makom urang tuh jadi makom yakin makom kita tuh kadele jelema boga keyakinan jeung henteu datang ka dinya makom keyakinan kadele keyakinan nyana kadele ka didelekeun ku Allah kanyawan oh datang ka dinya yakin Allah ngadengekeun kanyawan yakin Allah teh kitu unian datang ka dinya lamun nyana yakin bahwa Allah nyahoin malkos gitu tinggal gitu bae jadi kajawan dah kacamata yakin teh pembenaran buktikan terhadap Allah sakitu bae Islamun jelema jadi kiai kajawan yakin jeung henteu yakinna seorang kiai teh kadeuleu ku urang kadeuleu boga yakin henteu wari dina naon ya boga yakin henteu dina maisah dina kahirupan kadeuleu ku urang boga keyakinan henteu si kiai teh kadeuleu lantaran langkah-langkah nyana keyakinan eta langkah-langkahna da pembenaran terhadap anu maha gaib kajahoan jelema ceramah kajahoan boga yakin jeung henteu ceramah nu hayang amplop ceramah anu karena Allah ceramah anu lalagaan atuh kajahoan maca seh gitu kayak kanyahoan nah sebab saya kabuktian dibuktikan sakitu orang keyakinan anak teh tuh asal gusar geser oh betul boga keyakinan kayahoan kabeh eta mah encan terlalu gaib lantaran kajahoan pelaksanaan nah lamun ngageser jelema ti salap ka modern eta ge geus sarua bae teu boga keyakinan teu boga keyakinan teh lamun boga keyakinan mah jamal ngageser moal aing mah pae hirup moal kebal deuk ibadah ka Allah deuk ngamalkeun ilmu aing cenah ieu mah ka modern ge ku aing diyayasankeun ieu mah endek supaya jelema teh kitu paralinter aing mah lain dek maksud karena dunia anak coba si yatim bayar tanah coba si fakir bayar tanah namun si yatim jeung si fakir masih bayar kene bohong gedebul teman kiai gedebul lagi belah ditun gedebul 2 kilo 3 gedebul gitu tinggal gitu bae sih gua kayak gini namun nyama cara kolot kurang baheula make nyana ge kelas 1 kelas 2 kelas 3 nyana nyahoeun sieun ka anak si anu ieu mah pakir terus ieu mah miskin terus hayu geus teu kudu bayar sia mah yang teu boga karena Allah berarti mana ada sekarang tidak ada iya dilihat dari sana sampai sono tidak ada yang begitu berarti kan geus lain minterkeun hendak merau berarti kalau keinginan kan harus gitu ya kajawan budak ulatan sok hudang penting jeung nu tilok atuh kajawan
jelema mah asal matana cayan we. Ah ieu, ngeri mata sia ka jeung ngomong. Aduh ieu cenah es kakarek setengah jam jadi kacai ge tariris teu boga kayakin. Pasrahkeun ka Allah, Gusti titah hudang peuting, kemudian abdi dititah ku Gusti, abdi teh deuk kalaksanakeun, mangga nyanggakeun abdi yakin. Selantaran sehat jeung teu sehat, gering jeung teu gering ti Allah. Ti Gusti abdi deuk ka Gusti. Geus beres. Moal ge kajen hukum lagi. Cenah gering, alhamdulillah ti Gusti. Saya moal eta tak kayakinan dirinya. Komo tah mah, sieun teh tahajud kaya itu, ngona berang tadi tatangga pae. Jadi kan tetangga pae siap-siap teh wajib pre tahajud. Ngomong. Kurang aing boga utang ka nyana. Nyana sok nagih aing. Tah eta teh akos kitu tah. Teu boga kayakinan, si pocongna datang. Teu boga kayakinan. Tah geus tah mah oh nilai eta mah jelema kos. Ye, nya kukula di bejaan lamun hayang aya jelema didatangan ku nyana babari. Keur mandian set beres teh mandian tepak ieu sukuna. Datangan Haji Pendinya. Enggak, sama kontan peuting lagi kucruk. Lompat ka mana bae terus bae, udag bae terus. Oh, sebab nang nitah. Kita tah sukuna bade kitu. Set. Datangan Haji Pendi beres. Yes, ke tungguan kurang mun anu paeh kitukeun. Tapi kanyana doang hiji. Walillahil asmaul husna fad'uhu bi wazaru alladzina yulhiduna fi asma'i tinggalkeun ku aranjeun jelema nu nyimpangkeun nyelewengkeun tina bener dina aran-aran Allah. Aya sebagian jelema teh nyeun ngaran kana patung meunang nyitak tina asma Allah. Masyaallah. Baheula di megaya patung Lata eta teh meunang nyitak tina Allah. Aya patung Uzza meunang nyitak tina Aziz asma Allah. Aya patung ngaranna Manat tina Al-Mannan. Aya patung-patung menang nyokot ngaranna tina asma Allah. Muhammad bejakeun ka umat anjeun wazarul ladzina yulhidun, tinggalkeun jelema anu nyalahgunakeun asma Allah dipake ngaran-ngarannya pangerannya padahal mah kafir. Tarolah meureun di urang mah ngaran pangeran mah ku ari teu nu make asma Allah tapi encek mapan loba nu ngaran-ngaran Islam. Baheula anu ngabebaskeun pasar kemis teh ngaranna Tuan Hasan. Tuan Hasan tanyakeun ge ka kolot-kolot baheula. Jati sampai pasar kemis Tuan Hasan. Beuh helikopterna ge datang ka kawasan dia. Hebatnya Tuan Hasan. Sugan kula mah Islam. Orenganan encek meleg-meleg. Ngaranna Tuan Hasan, penyalahgunaan nama. Atuh mah ngaran Islam dipake ngarannya. Abeh naon abeh percaya kurang katipu. Zarul ladina yulhiduna, tinggalkeun ku sia ulah sok dideu. Jelema nu nyalahgunakeun ngaran Allah Hasan dipake ngaran encek. Dokter Hamid padahal mah Cina lantaran di urang mayoritas Islam makelah ngaran-ngaran Islam. Abe urang tertipu du teu jauhan mah pajar Islam bae. Ieu tidak sawarena penyalahgunaan ngaran. Tinggalkeun teh nu kos kana itu teh tina ngaran bae geus dipu nya ka urang, berarti di jerona neuk maksud dipu ka urang. Cina ngaranna Hasan, Cina ngarannya Abdul Hamid, Cina ngaranna teh kitu Aziz, Cina encek ngaranna teh kitu Abdul Somad. Coba teu kira-kira apa? Somad ngaran. Ya Allah ya Rabbi. Ngaran pangeran mah di urang eueuh baheula mah di Mekah Lata minallah, Uzza minal Aziz, Manat minal Manan. Urang mah encek di urang. Encek pakai ngaran-ngaran Islam di urang. Lain saeutik
ratusan bahkan ribu cek nu make ngaran Islam. Ngaran Islamna dari lamun lain ngaran Allah mah Aziz, ngaran Allah. Masya Allah, Hamid, ngaran Allah kan. Aya nu pake ngaran Abdurrahman segala Jakarta mah. Cek ngaran Abdurrahman. Bawa ka dia ke Cilongok. Ini siapa? Ini Abdurrahman. Atuh kula Mas, pajar Islam bae kan? Rahman ngaranna. Ada apa? Ini begini material saya di Jakarta. Iya, material mah biasa encek kan. Bukan ditanya kan usah orang deh. Ini namanya Rahman. Islam apa bukan? Namanya siapa? Nama aslinya mah ini. Oh, iya, dia pakai nama Rahman. Coba ta. Goblok gitu. Goblok. Nyana kakula minta doa nak lantaran materialna gerai masalah lah. Didoakan kukula. Teh ku galedeg. Lihat nyahuan dia. Jadi babaturanana datang dari cenah kiai, waduh makin parah cenah materialnya. Yo, ini ijabah berarti doain. Lamun nyana makin maju doain dari ijabah, lamun nyana haju ngemblek atuh ijabah. Tadi na kita ku galedeg ieu. Teu meunang salah ngadoa. Allah kan nuleukeun ka urang coba sia. Dicoba ku Allah, coba datang nu miskin, coba datang nu setengah kaya, coba datang nu kaya, kumaha sikap sia kain. Jeung sikap sia terhadap jelema eta. Datanglah lurah, datanglah camat, datang bupati, datang gubernur, kodong inoh kumaha. Sia coba sikap hate sia kumaha berubah teu. Datang bos, nu boga pabrik, nu boga ieu, boga material, cek. Coba sia ngadoakeun anak kumaha. Atuh dicoba urang teh ku Allah. Loba nu teu lulus tah ahli hikmat mah. Ahli hikmat mah ngadoakeun beneran nya mah. Atuh salah. Ngadoa mah teu penting urang jeung Allah tuh. Geus teu kudu hese-hese. Urusan dijabah jeung dijual teh urusan Allah. Kan urang jeung Allah ulah salah. Nya teu ngadengkeun ieu. Itu urang bahasa Arab jadi teu ngartieun pan. Atuh urang ngadoa di hari urang ya panggil ka pabrik. Atuh urang ngadoakan pabrikna supaya selamat. Allahumma anzilil barko Gusti buga kena kilat waroda nang gledeg. Wah tentunya nama amin saking engkau geus beres sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin menang dua apa jeger atuh ustad kakarak diodang ka pabrik bae ge ngadoana geus Allahumma salamatan salam Baiklah, berkat nama sapira, berkat kan diberi duit ke paling 1 juta 2 juta, tapi jana di mata Allah tolol sia. Jadi mati iman ku si didoakeun. Mantak ambruk, kiai ambruk, ustad ambruk, ahli hikmat mah ambruk. Ya tuh. Surah doa dia ya Allah ya. Sakal sia ngadoa naon kumaha nyana bae saworo. Buku siapa minta ndak, kalau mah teu mametakeun tah. Sebenarnya cai, ya inum kusian ini, sebeh. Kadangin kucing naga saya cara yang mau minta cai kaki uci sabodeng ditante. Jadi hayang tu, ayo makasih. Beres guys. Jalo babai tapi tak Cina. Kalau datang Cina, ayo Cina anu mulia kemana-mana harus ke Singapura segala rupa. Wah, harus ke Jerman segala rupa. Geus nemah, bari dibawa. Asma tambah setruk setik. Itu terus bere cair. Cager. Kula ge heran aing teh ngadoakeun. Kok sacager. Berarti lain ku doang tau ku Allah nu jager geuna. Tuh. Wa zarul ladzina yulhiduna fi asma'i tinggalkeun ku aranjeun kabeh jelema-jelema anu nyelewengkeun menyalahgunakeun asma-asma Allah dipake ngaran pangeran nyana patung nyana awas sayujzauna ma kanu ya'malun tunggu tanggal mainna bakal dibalas jelema-jelema nu kitu jaga di akhirat
jazaa'an ma kanu ya'malun, kalawan balasan pagawean nu kunyana diperbuat. Ieu ayat Qoblal amri bil qital, memeh perintah perang. seperti apa? Tinggalkan balieuran memeh aya instruksi perang. Mun aya jelema nyalagunakeun asma Allah, indit Muhammad bedakeun ka umat, tinggalkeun, memeh diinstruksikan perang. Beres tah nyaritakeun kafir, musyrik, munafik, jelema anu nyalahgunakeun asma Allah. Wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqq, jeung tina sawarehna jelema aya nu ku kaula didamel cek Allah. Ummatun umat yahduna bil haqq, anu nuduhkeun kalawan bener, wa bihi adilun, jeung nyana lurus ajeg adil ku bener eta. Aya terus beti zaman kangjeng Nabi pupus teh terus estafet ka para sahabat. Di zaman sahabat teh tegak agama teh lantaran deket kene ka kangjeng Nabi, dilanjut ku para tabiin. Di zaman tabiin ge tegak lantaran deket kene ka para sahabat, dilanjut ku atba tabiin. Di atba tabiin ge masih kena tegak lantaran deket kene ka tabiin. Mulai ti atba tabiin rada goyang-goyang, ku hari atba rada goyang di atba urang mah ku hari geus atba sesek neangan anu bener teh geus hese. Pan bisa bener sote urang nuturkeun nu kamari teh nuturkeun nu itu teh nuturkeun nu itu. Estafet ngaranna silsilah, nuturkeun nu itu bener langsung ka Kangjeng Nabi karak. Ai ieu mah pan guaring putus. Ha, guari nuturkeun nu eta, sedengkeun nu eta na ge kos kitu. Nuturkeun nu itu teh kos kitu. Atuh geus putus. Teu boga turus. Dah. Tapi cek Gusti Allah Muhammad bejakeun ka umat anjeun saat umat para rutus tina nuturkeun ka leluhur-leluhurna. Di zaman urang kuari geus para rutus lantaran atuh boro-boro ka Kangjeng Nabi urang maka zaman pejuang 45 bae ge pamarentah teh geus teh nuturkeun leluhur, abri geus teh nuturkeun leluhurna, polisi kitu kene, rakyat geus kitu kene. Kuari teh meureunanan hararudang eta tulang-tulang anu memperjuangkeun bangsa Indonesia jeung nagara. Leuleuh nyana ka rakyat deuh, rakyat sia teh nang aing memperjuangkeun kunaon kuari diacak-acak. Tuh kepala polisi nu baheula aduh polisi kunaon sia teh kararitu nang aing ngamerdekakeun baheula berjuang. Kitu kene abri. Bung Karno beserta Bung Hatta, Imam Bonjol, jeung Raden Ajeng Kartini, Cut Nyadin, Patimura, dan pejuang-pejuang nu baheula hudangnya. Duh, siapa? Artinya orang geus tuturkeun nya eta keur carita pejuang eta kuari Islam. Nu kamari ieu di zaman masyaallah Syekh Nawawi Tanara, zaman Ki Khalil Bangkalan, ulah zaman para aulia Allah, zaman wali sanga ulah ieu nu kamari ieu. Terus ka belah dieuna tak zaman Syekh Abdul Karim, belah dieu terus zaman Ki Hasyim Asy'ari, terus ka belah dieu Asnawi Kudus. Eta ke masih buah ragus kene cikene zaman kolot-kolot urang baheula. Di ditu aya Abuya, di ditu aya Ki Bustomi, di ditu aya Ki Abdurrahman, di ditu aya jengan Imam, di ditu aya Ayah Banjar. Terus sararapu kene Masya Allah satu suara, haram eta haram kabeh, halal eta halal kabeh. Bagejlog kita luturkeun
sampaikan kaya rakyat ge ngadenge si ada sia udah jadi pamadatan bahasa kiai si ada sia ulah nyokot duit ke kelembungan bang teh ke kelembungan disebut lagi bahasa satu suara haram tek bae aya nu kaluaran ti mesro nu kaluaran ti Australia nu kaluaran ti Amerika berbagai keluaran ngahiji di Indonesia ieu teh dimodif bunga bank jadi halal kredit beda harga dua angkat jadi halal nyana tanggung jawab lah udah saya tanggung jawab ambo seuneu sia tanggung jawab cikene Masya Allah karim kuari ke zaman acak-acakan demokrasi kamari rada terpimpin rada bagus kene rada ngeunaan kuari mah demokrasi na tegas kebablasan disangka kurang zaman reformasi teh ngeunaan ternyata kuari mah kudu revolusi lantaran mana kuari kemajuan politik na mana kuari kemajuan perekonomian anak defisit sampai 3%. Lamun defisit sampai 4%, 5% negara acak-acakan acur di Indonesia. Sejarah Indonesia can pernah turun 3%. Kuari geus 3%, naik 4%, 5% acak-acakan. Tidak bisa dipertahankan ya maka jeung kumaha ge. Perebut Amerika jeung Cina. Negara orang percis ongkos pabrik, limbahna teh diperebutkeun pabrik teh ku jawar anu, ku geng anu. Ieu negara Indonesia percis bagaikan pabrik diperebutkeun limbahna Amerika hayang, Cina hayang. Persekongkolan Amerika jeung anu aja Cina persekongkolan jeung anu. Dibuat tidak berdaya Indonesia teh sebab ada perjanjian. Kemudian Indonesia pemudana diloloh ku mabok supaya 10 tahun yang akan datang bodoh Indonesia ku baca aing becak Amerika ku baca aing becak Cina ku hari keur bercokol di Indonesia persis kos pabrik diperbutkeun limbah deuk kumaha coba acak-acakan kakarak tahun sakieu ulah boga hayalan tahun berikutnya bakal bagus ma min zamanin illa syarrun ba'da terus makin acak-acakan urang mah maot meureunana komo si eta mah geus kolot moal kebal deui tapi kan muncul anak urang muncul incu urang sementara mabok merajalela di mana-mana mun nyaritakeun tentang mabok berarti kan aya penjualna lamun nyaritakeun aya penjual berarti kan aya ekspor di luar negeri kok begitu aman aya polisi jeung abri kok begitu aman sih wallahu a'lam seperti etalah keberadaan negara urang pikir ku urang diantep ieu negara urang lamun cacak-cacak tuh pondok pesantren anu lillahi ta'ala Banten, Pandeglang, Serang, Tangerang, Bogor, Jawa Tengah, Jawa Timur, Padang, Aceh mun kiai pondok pesantren salah wallahu a'lam Indonesia lain cakula intelijen caritakeun Indonesia masih kuat lantaran masih banyak pondok pesantren salaf. Amerika sabaraha ribu di urang ayeun telanan geus teu serab jalaku pemerintah ku birokrasi urang geus teu serab jalaku kiai-kiai modern sebab keinginannya sama dengan dia ingin beli mobil ingin istana ingin wanita sama dengan aku hanya beda motif doang tapi pondok pesantren salaf dibere duit ki podoli leutik teudakeun gede insyaallah atuh eta mah deres dibere keneh aja bae di batu kudu dibere da rusak jasa pantah batu belah ditueun rusak tah mah acak-acakan tah nu dipake ka serep ge ketika geus teu daekeun ngadahar duit pemerintah geus teu daekeun kemewahan pondok bae sederhana tetapi mantep naon kitu ngaran moral iya anu masih kene diperhitungkeun anu masih kene hudang ti penting motifna naon Allah eta nu masih kene didenge ku Gusti Allah cacak jelema hudang ti penting Allahan nu teu bermotif semata-mata Allah wallahu alam Jakarta geus kumahakeun meureun Tangerang geus kumahakeun meureun
Banten geus dikumahakeun meureun Indonesia wallahu alam. Untung masih kene aya nu hudang ti peuting kiih. Tapi cek Gusti Allah kehancuran bangsa, kehancuran umat Muhammad bejakeun ka umat-umat anjeun terus. Khususnya ieu teh ka urang mah ka umumna mah kakabehan termasuk urang. Kurang kuari dibaca dihartikeun sakemampuan urang. Bejakeun Muhammad wa mimman khalaqna tina sawarena jelema nu kukula didamel cek Gusti Allah aya ummat yahduna bil haqqi anu terus bae nuduhkeun kalawan hak. Henteu pernah ngalirik ka sisi kagigir saat-saat batur ngahalalkeun nya nama haram bae, saat-saat batur bisa rumbangnya nama embung, saat-saat batur engkeuy yang di luhur panggungnya nama henteu hayang hiji bae yahduda bil haq. Teu pernah hayang pamere ti pamarentah, teu pernah hayang pamere ti organisasi, teu pernah hayang pamere ti jelema-jelema, hiji bae boga kayakinan ka Allah yahduda bil haq. Aya Muhammad terus bae saat Indonesia acak-acakan hiji mah kudu aya bae. Saat Baghdad acak-acakan hiji mah kudu aya bae. Saat Iran acak-acakan hiji mah kudu aya bae. Saat Mekah acak-acakan Arab acak-acakan hiji mah aya bae. Turki keur diobok-obok wari hiji mah aya bae. Amerika bergeng multinasional acak-acakan Baghdad supaya napas Islamna eueuh. Dek didemokrasikeun. Serang deui Turki, serang deui Suriah, serang deui Suriah terus Turki terus. Ulah aya carita-carita Islam. Mulai kuari Amerika teh. Dengan keyahudianana. Negara mana kuari? Anu masih kene kuat. Intik punyana. Ulah dengan politik, dengan ekonomi hancurkan. Tapi wa mimman khalaqna tina sawarena jelema aya nu didamel ku kula Muhammad bejakeun ka umat tu yahduna bil haq. Aya umat anu selalu nuduhkeun kana bener. Saat batur teu wadieu nyaritakeun bener nya wani. Sebab teu hayang di alam, teu hayang di agung-agung, dibere ge teu hayang. Leutik mah. Si eta tah mah. Ayo deui. Tegekeun geura Muhammad bejakeun ieu. Mantap. Saha eta anu wabihi adilun lurus adil dengan hak tesieun saltiga-tigacan hum ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dicoba di negara baheula aya Buya Hamka masih terngiang-ngiang di telinga orang haram mengucapkan salam kepada orang-orang Kristen yang sedang mengadakan Natalan. Buya Hamka tertulis di berbagai koran majalah dan diabadikan di negara orang. Padahal Buya Hamka diakui oleh bangsa Indonesia di luar negeri. Kristen, Yahudi, encek ngaku ke Buya Hamka dengan kecerdasan, tetapi nyana melalui haram bangsa Indonesia umat Islam mengatakan salam istimewa Buya Hamka. Tadina di Muhammadiyahkeun akhir hayatna Islam sebabnya ada boga guru torikoh terngiang-ngiang di telinga urang. Komo nu belah ditu mah zaman Ki Hasyim Asy'ari ieu nu belah dieu bae. Belah dieu masih terngiang-ngiang Gus Dur dengan gaya Gus Dur tersendiri. Tetep bae nya nama ngagocek-gocek jelema. Cak batur haram, cak cenah henteu. Cak batur henteu cak cenah haram digocek-gocek jelema. Eueuh teu kagocek ku jana digocek bae kajen ku kumaha ge. Ya kabeh ulama ngaharamkeun ka inul. Oma Irama haram. Cul bae di televisi Oma Irama. Apa bedanya Roma Irama? Roma Irama itu kan inul laki-laki. Beres. Selesai. Saat
kerpejena jilbab dilarang, kemudian keras kabeh lebih berisik menentang Gus Dur nggak apa-apa nggak berjilbab juga babari jasa Gus Dur digocek kabeh ujung-ujungnya horenganan keur di lobi ku Gus Dur nyeritakeun salam selamat pagi haram masak pakai selamat pagi ya ku Gus Dur dan lain-lain digocek-gocek ku Gus Dur tapi berubah wajah Indonesia teh berubah kok makin membaik kok Islam makin lekat nyana kunjungan ke berbagai negara nama Islam Salafi pernah dibawa kunyana dengan kekuatan Gus Dur dengan cara Gus Dur sendiri ketika nyana dilengserkan make celana pendek dengan gaya Gus Dur sendiri terbukti kuari jasadna masih utuh nuzarah sampai ayeuna teu pernah putus-putus terbukti kewalian Gus Dur cak wali terus kabelah dia saha deui nu kurang didenge saha deui nu kurang didenge setelah Gus Dur tinggal aya hiji deung Habib Lutfi di pemerintah teu main nya nama di politik teu main di organisasi ge di NU teh nya nama daek-daek hante-hante tapi deres rada didenge kayaknya ku berbagai kalangan tinggal hijinya andai katanya ada udah kumaha andai kata ieu mah caritakeun ieu keur caritakeun wa mimman khalaqna ummatan yahduna bil haqq wa bihi ya'dilu nyekelan hak dengan haknya lurus jujur dengan gayana masing-masing Kiai Hasyim Asy'ari kitu gayana Kiai Yahid kitu gayana Kiai gitu Buya kitu gayana Gus Dur kitu gayana terus sampai ayeuna Habib Lutfi kitu gayana ya nama itu baik gayana tetapi napas Islam jadi luhur torikoh jadi luhur NU jadi kanyahoan salah nate kunyana nu nyaritakeun ketika orang-orang NU nyaritakeun bener nyana teu pernah nyalahkeun tapi ketika nyana nyaritakeun kelurusan begini ternyata NU geus keluar tidak kelurusan berarti garaku salah tinggal hiji nyana wa mimman khalaqna tina sawarehna jelema nu kukula didamel waman umat yahduna bil haqqi aya umat anu terus bae nuduhkeun kana bener jang supaya jelema ka mana sih ieu ka mana sih ieu oh ieu trap dihasudan teureun ulah disangka teh dihasudan malah nu ngahasudanana makin loba tapi makin merepek coba gedeleukeun sebabnya ka Allah hiji Allah delekeun Allah ngadekeun Allah nyahun nyana sieun ka Allah aya bakalna nu diangkat ku Gusti Allah boga makom-makom tertentu anu terus benar iyalah umat Kangjeng Nabi Muhammad sakumaha dina hadis dijelaskeun la tasalun min ummati ummatan qaimatan bi amrillah la yaturhum min man khadalahum wa la man khalafahum hatta yati amrullah wahum ala dzalik bual eureun-eureun ti umat kaula Muhammad Kangjeng Nabi hadis qudsi dibejakeun ka balerea moal eureun-eureun Kangjeng Nabi ti umat kaula aya umat anu terus bae nangtungkeun negakeun bi amrillah urusan Allah haram caritakeun haram halal caritakeun halal makruh sunah teu pernah sieun laya turhum man khadahum teu pernah ngabahayakeun ka jelema nu ngahinakeun kanyana pemerintah nyaca terus bae kiai-kiai nu sejen nyararaca terus bae dengan penuh keyakinan ka Allah teu pernah gimir teu pernah sieun disensarikeun ku kiai ku ustad ku masyarakat ku terus bae nyara mah dek didegekeun dek teu Allah bae pokona mah aya ta umat model kitu ditimbulkan ku Gusti Allah saat mana bae aya bae wala man khalafahum tasieun ka jelema nu nyulayan kanya we cenah si anu mah teu nuturkeun ka kieu sabodok cenah kelompokan mah teu nuturkeun ka kajeun cenah pamarentah ge teu nuturkeun bae bae aing mah deuk aing bae ka Allah abe ka tembong jelema acak-acakanana jeung rusakna ketika nyana terus bae ka Allah nyana teh dituturkeun rusakna berarti sekian persen ketika jalan terus baik ke Allah jelema jacan kadar rusak na berarti kajakoan terus mal eureun-eureun teu sieun
kun jelema ngahinakeun kun nyulayaan hatta ya'tiya amrullah wa hum ala dzalik hingga datang perintah Allah maut nyana tetep bae dina tegas hiji wa mimman khalaqna tina sawarehna manusia aya anu ku kaula diramal Gusti Allah umatun lain hiji umat loba bisa oge per negara hiji per kabupaten hiji atau aya bentuk organisasi ummatu yahduna bil haqq wa bihi ya'dilu Masya Allah urang ngadenge ieu bunga alhamdulillahirabbil alamin saat jelema megol aya tuturkeun saat jelema mamang kembali kanu bener saat jelema kebingungan aya jang cecekelan selalu aya bae moal dibeakeun ku Gusti Allah acak-acakan politik jeung ekonomi jeung budaya aya bae nu lempeng dek didengekeun dek henteu nyaritakeun benerna politik nyaritakeun benerna ekonomi nyaritakeun benerna budaya ketika kajahoan politik nu bener nu salah bakal kajahoan ketika nyaritakeun ekonomi nu bener nu salah bakal kajahoan negara urang kuari politikna keur acak-acakan kajahoan ekonomi geus dikuasai ku Yahudi urang ngaji takrib urang ngaji patul muin pelbah jaritakeun bab muamalah perekonomian geus teu kapake saeutik-eutik acan tapi terus bae nya namanya nyaritakeun dek dipake dek henteu wa bihi ya'dilun masyaallah alhamdulillahirabbil alamin tapi di luar eta aya jelema nu ngabohongkeun ka Al-Qur'an iyalah walladzina kadzabu wallahu a'lam bissawab billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa man istawa lan utawi sabawong iku istawa narima pada apa parahu parang ya siwa manfaqa maka nganapakahan ya sifar wa ila yastawi falansahu aqrabuhuma maka utawi kalasana iku kang luwi parang kekarone farana ini saya magalang menerima pada ya karni para babil irsi maka iku kalawan ngawaris filasohi ing dalam kaul asah Dani bil irsi summal kurbi lan utawi kang kau kang kepindo iku tetep kalawan ngawaris kari-kari par wal warisani yastawiyani am tuzau bihabsi lan utawi kang ngawaris karani iku yastawiyani ay hal yastawiyani anata pada karoni ya warisani antuzau anawata atawaden bagian nafaqo bihabsihi kalawan den sengker irsu wajhani yaiku wajah roro waman lahu abawani fa'ala labi tawi sabawang ikut tetap gadueman utai bapa biang roro maka ingat sebab waqila landan ucapakan alaihima apa alaihima ingat sekarone abawani libaligin kade wong kang balik
Awajdaduna tawa pirang-pirang aki wajidatun lan zaganinin adla ba'duhum bi ba'din lamun ngantet sapa setengah kabeh kalawan setengah talagrabu maka iku kang lewi parek wa ilam yulifa bil kurbi maka kalawan para wakilalan dan ucapakan apa irzu ngawaris wakilalan dan ucapakan apa wilayatil mal kalawan wilayah mal sedajan orang meraskeun pangaosan orang bacakeun Al-Fatihah hiji kanggo Haji Hamdan bin Haji Sa'ad Kampung Petos Kumbuk Ngapatari Senin almarhumah Sinah binti Singadirana meninggal Selasa insyaallah. Kemudian Abah Durrahman bin Mahani Amseni binti Ahmad Sarah binti Asad di Abbas bin Samika Sajahamah binti Astura Bapak Ilyas bin Hajar Rangkas Bitung Haji Nahar bin Haja Satya Haji Saja bin Haji Nahar Haji Norsimah bin Sukamulya Cikupa Haji Sang bin Sarpati Haji Alim Sonan bin Haji Nursiti bin Haji Sang Haji Cikupaken almarhum Haji Sahar bin Jahi Kesempatan. Kemudian ibu almarhum Ibu Sartia binti Asarin Bapak Mislan bin Satin Bapak Asum Saita bin Arifin bin kemudian terakhir ialah Hapun bin Haji Abdul Manaf Doyong Nisbak bin Johan Pandeglang. Terakhir sekali ia mati keluarga tokoh Mas Tabrani Haji Hussein. Kurang tadi disebut para almarhumah mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana dilegakeun di kuburanana caangkeun di kuburanana tempatkeun dina rahmat Allah oge ka tadi disebut mudah-mudahan dihasilkeun pamaksudanana dilancarkeun jeung digampangkeun ku Gusti Allah bi barakati ummil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Lamun tanggal hiji Rajab na poe Jumat berarti urang puasa poe ieu kasabaraha poe? Jadi urang kabehan puasa katilu. Kurang mana ya? Ya, jadi lamun urang puasa bulan Rajab lantaran ieu mah puasa sunnah tapi gede ganjaranana. Disebut Syahrul Asab. Sapoe meunang karidhoan Allah pohar. Haja-haja urang ngangan ridho Allah hese. Lamun 7 poe ieu ublikot abu-abu nar dikunci lawang neraka. Masya Allah. Urang eueuh jalan deuk ka neraka. Lamun puasa na lain amin puasa dan teu. 7 poe dikunci lawang neraka. Masya Allah.
hese bae dekan neraka teh lamun urang puasa bulan Rajab 7 poe. Duh, poara jasa. Masih can kabita kene bae ku dikitu-kitu mah teu kumaha deui. Namun 8 poe futihat abwaabul jannah, sakabeh pintu surga dibuka. Jadi liwat pintu gerbang mana bae dipersilahkan. Ya Allah, geus gua di bae di DP-an atuh. Surga teh jadi inden urang gua. Puasa bulan Rajab sakali deui, mudah-mudahan orang kabehan dibere kabita. Sanggeusna kabita dibere daek, sanggeusna daek dibere kuat, sanggeusna kuat dibere ikhlas, sehingga naon nu dicaritakeun ku Kangjeng Nabi urang kabehan dibuktikan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang kabehan diiring ku Kangjeng Nabi urang melalui bendera Kangjeng Nabi urang jeung bendera para wali-wali Allah, bendera para guru-guru urang menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal emang tas ngaji dek nanya tukang huduk beak gitu. Lamun beak berarti bohong. Cik tukang huduk kekurangan kene malah ngajan lagi. Oh. Nyawa nu di jero nya nu di luar na teu puasa. Asana di jero bangun nama. Paduka jengan musonib didirek nyaritakeun kumpul para aqarib, para karabat-karabat tina jihad anu nganapakahkeun jeung tina jihad anu dinapakahan nu butuhna. Lantaran loba anakna mun teu aya anak incu geus deuk diatur ku ari ku bahasarana ulah pahiri-hiri. Lamun boga bapakna 2-3 bapak kolot kitu keneh ta eta kumaha cara ngaturna. Ayeuna suki musonib di dieu rek dicaritakeun cara nganapakahanana. Wa man istawaya farahu anfaqa munaya jelema akur bae far'una yakni anakna akur sadarajat dina kurbin jeung irsina. Artina deketna akur pada menang warisna akur kaeta sanajan lalaki jeung awewe sifatna tetep bae eta anak duanana wajib nganapakahan ka bapana. Zaid boga anak 2 lalaki kabeh Umar jeung Bakar akur ta pada anak deketna akur pada ngawarisna akur teu nu ngahijab maksud atawa awewe duanana Zaid boga anak 2 awewe kabeh Hindun jeung Nyidadun akur tetep pada deketna anak jeung ngawaris eueuh nu ngahijab atawa lalaki hiji awewe hiji Zaid boga anak nu hiji lalaki Umar ngaranna nu hiji awewe Hindun ngaranna ta eta duanana akur bae dina pada kurbina anak jeung dina ngawaris eueuh nu ngahijab tah mun boga anak 2 minimal eta ki Zaid teh ta ieu nu ngurusan itu bapakna 2A. Jadi berarti Ki Umar jeung Ki Bakar musyawarah. Bakar kakana Umar radina
biasana urusan nu kitu mah adina nu sok negor ti heula kakak lain kakak mah biasana cuek-cuek bae tilok mikiran indung tilok pikiran bapak mikiran sorangan bae eta di Cikupa kos itu kemireungeun ka bapa dek paeh los bodar los asalnya na bae apeng-apengan di warjok mun urusan ngajual pangheulana eta kakak tah kos kitu lolobana kos kitu adina jeung Umar teh ka ya naon urang musyawarah naon ngajual taneuh tah lain iya abah urang ngaran Zaid kuari teh pandagang teu tani teh jageus kolot ngajumur yangan bae geus atuh kuari mah meureun eueuh sase dua ti urang duaan yuk urang babagi ji bener oge si hadeuna aya sia tiis teh mah kos itu mah tah kana jantung ayo atuh abah sok sabaraha duit teh sapoe daharna bejana mah abah sapoe 5 liter cenah dah hah bener sia cuma ngaloyan nu hirup mah nu sehat atuh boga daun kieu bae lah sapoe atuh beureun 2 liter mah kudu yuk sia 1 liter atuh kula 1 liter kakak 1 liter geus duitna tuh sering 10.000 kula 10.000 kakak 10.000 geus geus pokona mah catet bae geus urusan bae heulanan ke aing mah pandeuri kakak eta tolol jasa kakak teh kos kitu ente mah balager kabehan di bener oge nya kieu lah kuari mah tuh urang bagi 2 ayo geus atuh dek ti heula tah duit teh kuari depan ti heula tuh ka tah sakakana lamun sapoe 10.000 10 poe 100.000 lamun sabulan 300.000 tah diheulakeun tah sabulan beasna berarti 30 liter nah 30 liter ke sabulan dia tegor bae kakaknya waduh ngeuneun mah kos kitu teh nikmat aja cakakana teh beusi jakamarang kakak mah rada jauh ieu beusi bae ieu mah beusi abah ka rumah sakit bejahan urang teh maksudna teh tahun dia tuh lain naon ka rumah sakit mengiring-iring kadadan ku Mang mayarkeun mah saatun mayar saha bae pokona mah ngeunaheun ku sakitu bae ge tah ngeunaheun ieu mah diteangkeun eueuh ditelepon gratis heula bae aduh cangkel teh boga kakak kos kitu ieu mah akur ye jadi berarti kakana jeung adina Umar jeung Ki Bakar teh layeut sareuneup saigal sapihanean ta eta ngeunaheun ka cai jadi saleuwi ka darat jadi salogak nah bahasa batur eta kos itu tah jadi sareuneup saigal ngeunaheun we ieu mendeg kumaha ge bebeja ka bapana bah geus abah mah ulah mikiran naon kuari mah ku KB ditanggung jawab ya abah boga anak dua-duana jadi jasa kieu mah perusahaan KB alhamdulillah ngawarung-ngawarung ge usaha teh geus lancar geus abah mah ulah di imah we di mushola bae kajeun di ditu geus nyekelan tasbih bae nu gede aing ulah dahar burung kudu dahar ieu ditanggung jawab ku Kang alhamdulillah tuh geus dimulai kuari beusi aya naon-naon bebeja kemudian geus muriang bebeja nya eta diurusan ku anak emang kewajiban anak geuna atawa duanana awewe ngidadun jeung ngindun eta ge musyawarah bae dadun cek indun abah urang eta pan geus kolot gawe henteu usaha henteu bari mah beureunan ku urang di urusanana ieu urang papatungan nah beres kuduan rapi atawa ieu teh lalaki hiji boga anakna Ki Umar jeung Hindun akur bae tina kurdi jeung irsina artina eueuh nu ngahijab deuketna lantaran pada anak tidak ngawarisna lantaran eueuh nu ngahijab nah ieu ge sarua bae wajib kuduaan tinggal kumata urusanana lantaran nu hiji awe nu hiji lalaki
Cek sakaol mah akurkeun bae cek sakaol mah henteu lantaran lalaki mah 2 kalieun awewe dina waris maka dina ngurusanana ge lamun bapak sapoena beak 15.000 berarti lalaki 10.000 awewe 5.000 kitu bae eta mah ngeunaheun teh lamun urang nurutkeun ngaji mah tarariis sampai ge ya memboga anak dua-duana hiji lalaki hiji awewe awewe malindek di imah bae mang masakeun awewe ngalap awewe kadang kih ngising ge di dinya awewe keneh bae kadang-kadang lalaki mah jahese ieu aju biaya ge ti awewe lah ka rumah sakit utak detik ku awewe nu lalaki mah jauh bae sakalina noong ka di jam 12 peuting di rumah sakit abahnya di mana kabar mana urusan bae lah gutianya kakak mana kakak mah geus sibuk ya sih bisnis jadi itu 1 miliar itu 1 miliar ulah mau miliar atuh ieu 10.000 bae heulang can hasil can hasil kayak di untuk membeli itu bae 1 miliar itu 1 miliar tangke tanggung jawab abah mah jang modal mah jual bae heula nu itu nu abah amis tak ngomong tak kakak teh 3 kali na mah kos gitu ulah gitu akur bae kakak nak ngurusan anak bagian urusan diatur teh kanu kitu-kitu masyaallah ngeunaheun bapak lamun diurusan ku anak aya bapak jore jasa nasibna geletik di sekolah-sekolakeun dijujuh-jujuhkeun titah dagang mararaju ku ari nu boga mobil nu boga perusahaan wari bapana di imana sorangan bari ditinggalkeun maot deui ku pamajikanana tinggal benar-benar sorangan aju geus kurang tanaga deui kabeh nu lawewe dibawa misa ku salakina dibawa rumah tangga miarisa lalaki kitu keneh baroga imah sorangan eta aki-aki tinggal sorangan wedi mah nu noong eueuh nu ngurusan eueuh ieu mah aki-aki jore nasib bareng nasib mah aki teh datang ke eueuh anu ngurusan masyaallah kadang-kadang jol bae tatanggana kadinya ki ulah dahar encan tuh kayak kula konakeun batur tatangga tanu mere tuh halalang seramat ya emang kamana anak tuh ka dieu di kukula tuh dipamisangan ke sapoe 2 pacak sage sia boga salah henteu gitu aki gitu ga pemajikan naon itu sudah deh udah kayak gitu kolot yang kawin ini yang kawinan naon aing hayang aya nu ngeukepan baik eta aki-aki goreng nasib anak maloba tapi nu daek ngurusan mudah-mudahan anak-anak urang incu-incu urang ngarurusan kanu jadi bapana itu keneh bapana ulah api lain kanu jadi anak abeh urang di dunia halal limpu di akhirat ge halal limpu ulah kajurung ku nafsu Tayulah man aya jelema akur anakna dina deket jeung ngawarisna maka anfaqo eta keur carita 2 keur carita 3 keur carita 4 keur carita 5 keur carita boga anak 12 ieu kewajiban kakabehan musyawarah para anak-anak kabehan musyawarah ye urang boga bapa hiji deui emang boga bapa sok sabaraha pokokna mah ieu bapak urang pan geus kolot geus teu daya teu upaya. Nah, kuari mah urang merdekakeun ieu bapak. Yuk urang urusan urang udunan. Yuk sapoe 10.000 jang bapak mun 12 jadi berarti kali 10.000 sabaraha? Jadi 120.000. Belas namun saurang saleter berarti ayeuna tina 12 jadi sabaraha? Jadi sabaraha? 12 letter lamun sabulan. Sabaraha tah? Asal sugi kakolotnakeun ya kolot ya. Sugi kakolotnakeun gitu. Mantap kolot bipas ngeunaheun jasa kolot teh nikmat ai gitu. Muka kana datang ke dinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, Pak,
rokok Samsu sapak. Alhamdulillah. Jol adina. Waalaikumsalam. Tak gudang garam Pak tak. Sapak. Masya Allah. Alhamdulillah. Ayo deh datang dari Madinah. Bata. Garpit. Alhamdulillah. Masya Allah. Cakapan aing ku ngeureun ente. Jol Madinah sakali gudang garam aya Samsu aya garpit aya segala aya. Bata. Naon? Mole. Tuh aja ya lengkap. Jadi ngeunaheun kolot teh merdeka. Kadanan ku kitu. Ieu mah datang ka kolot dengan jerik deui. Waalaikumsalam. Zat ulah bah anak abah. Aya naon? Muka mari teh usan demelan ku abah teh bae aku tinggal hutang bah. Oh, ayeuna kuari kumaha tuh. Jual deh besawan di situ bah usah. Jangan sabarakali jangan adi-adi sia. Itulah ulah kemikiran adi kula belapan kula geus maju mah adi ge milu maju. Jaksa. Ya jangan ngabacokak doang gitu baheula. Boro-boro mun tanda-tanda maju mah dikuari sia boga motor kamari adi sia dek injem teu meunang pan gusian. Lo kabengkinan bah adi mah. Atuh eta berarti sia pelit teh atuh teu kitu. Geus ulah bah lain kurang naon bah pan atuh aya maju mangeunaan bae. Terus nyokel ye atuh aya dek dijual mah sabodo sia. Alhamdulillah bah enggeus dijualna bah sial sia. Eta kos kitu tak kakak. Sawareh tapi na sawareh mah tuh. Wa ilmun ta'akur dina darajatna. Andai kata kumpul anak jeung incu ta'akur teh. Anak ayah incu ge aya boga 2 hiji anak nomor kahiji incu kaya nu ngurusan anakna apa incuna lantaran teu akur darajatna dina kadeketanana maka diatur di dieu ku agama wa ila mun teu akur kal asahu aqrabuhuma maka nurutkeun cekal asoh anu wajib nganapakahan ialah nu aqrab nu deuketna nu leuwih deukeut. Andai kata anak jeung incu salila aya anak incu mah abad ngaranna maka anak wajib nganapakahan kanu jadi bapana incu mah ulah waka milu nganapakahan. Ini stawaya maka lamun akur fa ini stawa maka lamun akur kitu fa ini stawa maka lamun akur dina fa ini stawaya mun akur duana nafarun akur dina ngawarisna sabil irsi maka ngawaris maka ku ngawaris ilah nu dijadikeun anggeunana aya akur dina deketna aya akur dina irsina lamun ibnun jeung ibnu bintin tata ibnun ngawarisna leuwih kuat batan ibnu bintin nu mantap wajib nu nganapakahan ibnun anak sanajan ibnu bintin teh kabawa asobangkena eta tetep bae ulah waka ngurusan bapak tetep nu ngurusan adalah ibnun bae ibnu bintin mah ulah waka sakitu teh urusan-urusanana Masya Allah. Wasani bilisi sumalkur di tadi tepan aya kal aso berarti kal teh diperdebatkeun didinya mun muqabil aso kal sohe
Cikal soema inu kadua bil irsi sumal kurbi ku ngawari seula diheulakeun ulah ku kurbina heula kes sabada ngawaris kakara ku urusan kurbina jadi berarti urusan nu ngawaris taheula nu diheulakeun urusan kadeukeutan jeung kajauhan panderi eta diutar diatur abeh rapi hirup teh ngeunaheun kadengena tarari para renang talalentrem eueuh deui harepan hirup teh ngan saukur nungguan paeh doang umur teh geus diatur napas geus dibatas geus aya notana bakalna urang teh 30 tahun 40 tahun 50 tahun eusian tadi jero umur eta ku ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala insyaallah mantap lamun geus kolot masih kene adur-aduran kene bae kabita kuno lenggih kene kabita ku putihna urang lampu kabita ku gitekna urang Karawa eta mah kolot geus kudu istighfar lagi istighfar ya aya naon di awak aing iki amat batur mah geus di masjid bae batur mah geus gaji bae peuting geus hudang bae ai sia awak jadi hitung-hitung umur geus 60 tahun geus deukeut ka hareup ieu teh lamun umur galib 63 ngan 3 tahun deui 3 tahun deui mun pake ibadah nambalan anu baheula sanancan sampurna tamantak daon sadar diri urang insyaallah ieu mah adur-aduran keneh bae ai nu ngora-oraman keur mujihna bener-bener jiwa muda jiwa nu semangat segala rupa ai geus kolot mah geus kudu loba ngiringkeun nu maot asal nguburkeun milu neuleukeun ka dinya teh neuleukeun go aing mun paeh kos kitu berarti ieu nu paeh umurna sabaraha budak ieu 55 aing 60 aing ngahiri ko heulaan sia sih kahayang aing mah tuh aing leutik heula eueuh tapi nu ngahiri kos kitu malah alhamdulillah kulo dibere kene panjang umur padahal ngadu kotok bae alhamdulillah kana mun pake ibadah onang alhamdulillah ibatur Gusti heula babaturan kula geus kula mah pandai masyaallah alhamdulillah dibere modal kene jang ngalobakeun ibadah deres sama kita ieu masih alhamdulillahirabbil alamin padahal salat teu naon teu main gapleh terus bae ya Allah ya teu sadar-sadar urang mah sakieu mah alhamdulillahirabbil alamin Ente atuh anak mubung sunuzak ngurusan kolot bae segala rupa dikorbankan pakai ngurusan jumaot bapana menang tante nagi kanu jadi kakak tente tamo kos kitu maka bari panggeus dibahas ngaji meureunnya antak ke ngajina ulah belang betong isin kanu ngaji bae geus dibahas sama tuh jadi henteu jadi naon gitu ngaranna henteu jadi hutang beda deui jeung urang gitu ngaranna naon ka pamajikan sama bajikan urang wajib nganapakan kuari teu nganapakan sabulan aju teu menta ridona tawa teu mayar hutang di akhirat ditagi di akhirat banta kuari nu panjang umur kene aki-aki geura sasalaman ka pamajikanna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aya naon aduh aing ngaji tadi balapan ka haji meureunan kurang ngapaka teh ampurannya itu kula ge ngampur aja sacekeun nanti abo ka haji buat si beke di akhirat sia kena lagi ka aing moal lagi ataupun kue kok mau kuari haji dibelikeun emas 100 gram moal kula mah sial aduh nah beda
lamun urang tengah napakahan ka pamajikan ditagih engke di akhirat, tapi lamun urang tengah napakahan kana jadi bapak doraka doang ai ditagih mah moal geus adina teu bisa nagih kanu jadi kakak. Nah ngan kakana bae kudu boga pikiran. Iya abah sabaraha tahun di urusan ku si Neng, ya kakak mapan di Jakarta bae 2 tahun bang ngaringkuk bae nya stroke. Jesok dibawa kapan? Oh, atuh ka rumah sakit teh, kanu teh, dihitung mah meureun aya 100 juta eun mah teu sebulan. Jauh atuh sia. Kene bukan da sia. Kakak deuk naon tuh? Daya kene mah teu jang kakak bae saware. Ih, lain mayar kakak. Kieu bae cakakana teh ku ari mah kieu eta harta abah yang sabaraha. Harta abah teh aya meureun aya 1,5 hektar mah. Dijual mah hargana dinya mah 1 juta. Wih, cu gede. Di papan kota di urang. Alhamdulillah tuh geus eta mah 100 juta dan cokot dan sia ke ku kakak dibere deui nya, geus sajana urang bagi. Geus kakak mah geus teu bisa urusan ka kolot teh. Geus atuh terima kasih bae tah 100 juta teh eta urusan manusia teh. Jadi dibere deui ku kakak tah 100 juta. Eta mah ti kakak, geus bagian kakak mah kajeun lah saeutik ge. Oh, eta mah kakak po malaikat meureun mah gitu. Insyaallah. Wal warisani yastawiyani am yuzau bihasbi lain bihasabi. Salah tadi bihasabi. Lain buahzi eta salah citak. Wal warisani lan utai kang ngawaris garane iku yastawiyani anata narima pada ya warisani am tuzau. Anata dan bagian apakah bihasabi kalawan ngitung-ngitung irsu. Wal warisani ari anu ngawaris duaan anak duaan anu ngawaris dina darajatna eueuh nu ngahijab eta apakah yastawiyani akur dina kadarengan apakahanana atawa dibagikeun apakah teh antara duaan kalawan ngitung-ngitung warisanana sayeula dua wajahni Kizaid boga anak dua hiji lalaki hiji awewe nu hiji ki Umar nu hiji Hindun pan ari dina ngawarisna mah akur bae eueuh nu ngahijab yastawiyani ngan nu beda dina darajatna ari lalaki mah nya nyuhun nya ngais ari awewe mah ngan nyuhun doang berarti lalaki mah 2 bagian awewe mah sabagian ta ieu nu dimasalakeun apakah di dieu akur bae atawa dibagi nurutkeun hitungan irsuna. Lamun lalaki irsuna 2 kalian awewe ngan apakah anana teh kudu 2 kalian apakah diakurkeun bae wajan. Masya Allah tinggal macaan doang kitab ieu tinggal macaan urang dilaksanakeun maca dilaksanakeun minah ngan ieu kitab teh dibacana komo nu teu mondok mah wah boro-boro bisa maca kitab puyeng wae boro-boro maca sorangan dihartikeun geus nundutan bae. Komo dibawa beuteung kentel mah. Nu kadeuleuna teh lain masalah, kopi deui. Ya Allah, ya Rabb. Ai inget kawali mah pepegatan jeung dahar jeung nginum teh nya nama salila hirup. Salila hirup jana mau pepegatan jeung dahar teh. Urang mah ti jam subuh tadi datang ka magrib ieu pepegatan ge kapaksa. Apaksa ku hayang ganjaran we ieu mah. Tah bari geus di ieu bae geus dihayal-hayal bae bukan naon ieu. Oh, masyaallah. Eta puasa urang mah puasa
gitu rorongkong. Puasa rorongkong ayu wali mangis bae lantaran manggi kanikmatan lapar teh. Geus janama pepegatan jeung dunya. Pepegatan jeung dunya teh dahareun eta dunya pegat, inumeun eta dunya pegat, pake eta dunya pegat, imah eta dunya pegat. Minimal ulah hayang heulanan. Geus dalika buka ala kadar bae jam salat. Kitu keneh nginum ala kadar. Ngarokok bangsa sabungkus lah ala kadar. Jangan ragu jasa budak. Antak kehese jasa jelema nu diangkat jadi wali Allah Subhanahu wa taala. Komo nabi banggeus eueuh deui nabi mah ditungtungan ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cak Kangjeng Nabi la nabi ya ba'di eueuh nabi deui sabada sim kuring anu mantap putra-putrana dipupus-pupuskeun ku Gusti Allah besi engke timbul nabi-nabi dipan anak nabi mana nabi geus henteu aya geus kabeh eueuh aya gati Siti Fatimah incu Sina Hasan Husein geus lain nabi eta mah ngan syarif doang Habib ngaran terus datang ka kuari turunan-turunanna Habib syarifah geus nabi ngan timbullah wali-wali Allah Subhanahu wa taala anu menyerupai kahirupanana jeung nabi. Kumaha menyerupai Kangjeng Nabi tina ahwalna tina af'alna af'al jeung ahwalna akur ngakuran Kangjeng Nabi. Mun Kangjeng Nabi daharna teh saeuti atuh ieu ge saeuti. Kangjeng Nabi dina aya atuh dahar dina eueuh tilok gogoakan atuh eta ge kos kitu. Anjeun aya naon pati mah? Aya ieu korma saeuti ge dahar isuk-isuk teh Kangjeng Nabi. Dahar kos gitu. Isuk nanya deh aya naon poe ieu teh aya naon kulantaran teh aya naon dek puasa bae. Tah eta lamun dituturkeun kos gitu aduh di imah tangga tentrem. Tentrem. Gimana ya boga naon ieu sarapan? Eueuh naon sia. Mana naon atuh lain atuh neangan atuh. Duh pamajikan anu geus kototan kotetan. Beurang saeutik. Dah naon? Ya udah naon maka katumulan naon tabali naon buang kawaras ya kandung sia koing. Waduh. Geus waras itu. Sora sagaledegepan ka pamajikanana. Insyaallah jara rauh. Rutan Kangjeng Nabi bae tangeuna. Boga naon ya koy teh boga naon urang parwasa bayu. Cek pamajikan ngeuna di dinya teu ngeuna di dieu. Atuh ngajakan puasa usahan teu jadi orang stabilkeun bae jang keluarga mah keluarga urang mah urang geus kolot mah dicoba urang nurutan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam